di mana-mana tiasa ngalahirkeun sapertos kitu teh di mana hate geus ruksak. Kakara tah ieu omah. Di mana hate geus ruksak teh. Ibu dikersakeun gaduh artos 20 juta cek bapak teh. Ibu mah ayeuna mah hayang gawe hayang meuli iPhone atau bapak. Cing atuh ngumpulkeun duit 25 juta mah dikersakeun menang lulus bapana teh artos 25 juta. Dipeserkeun artos 25 juta teh ku ibu teh. Alhamdulillah Gusti tatangga abdi mah. Tos gaduh hartos ada garis HP iPhone 25 juta. Eta teh peringkat nomor kahiji iPhone teh. HP pang kelas tinggi 25 juta. Ku ibu teh dianggo eta HP teh, dianggo fotoan, dianggo videoan, dianggo selfie ka mana-mana teu inget. Digigiwing, lebetkeun kana tas, disimpan dina bujur. Teu inget kana harga eta HP 25 juta. Efek teh HP teh dicoo weh ku budak. Umuran kali teh dianclongkeun kana cai. Tadi mah lamun keur videoan keur selfiean inget kana harga HP 25 juta. Nalika eta HP dianclongkeun kana cai, diasupkeun kana bak, kakara inget sia kade eta teh 25 juta hargana teh. Dah berarti hate teh kakara inget ka junjunna teh nalika naon? Nalika ruksak. Lah kitu Bu. Jadi nalika urang ruksak hate kakara inget ka junjunna. Nalika urang ruksak hate shalawatan ka pangaosan. Eta teh keruksak hate mah tah nu ari ka pangaosan eta teh umum punten. Keruksak hate. Umum dah. Ada umum ibu dah nu eta mah anu cangir mah taran datang ka dokter balas punya. Ibu sebelum teu damang suntik ka dokter. Anu sehat ka dokter suntik tara. Itu damang we ka dokter ge ka itu ge sarwange nu ring ka pangaosan oge. Mata mun teh mah aya suntik, mun teh mah teu aya kang susah batin paling rumah tangga dicarekan ku salaki. Mun teu boga duit daratana harus sakate teh. Nalika eta urang diruksak tah hatena nembe inget kana hargana. Geuningan hargana teh awis. iPhone teh. Geuningan Nur Muhammad teh awis. Geuningan iman jeung Islam teh awis. Eta tah apa hargana? Keur diruksak ku Allah. Maka ngahaja ku Allah diruksak heula jelema teh ku Allah teh. Ekonomina diruksak, rumah tanggana diruksak. Segala rupa alam haliah dunia Allah diruksak. Karena deketkan ke kami. Begitu. Kalau diruksak sekarang karena deketkan Allah. Nah, di mana mesti kami di benahan kalau teh. Ngarah apal harga.